Ibu-ibu ulah wara cumentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin jeung kudrat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang kudu sadar yen urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwah santri nuku simkuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur, kades kadus, RW RT, BPD lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang, kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Lamun jalma dagang hayang untung berarti aya carana. Ibu dagang bubur cobaan tungguan ku budak parawan bari geulis. Abdi yakin RT nu pangheulana nagog jajan di dinya. Buburna anger keneh nu nungguanana nini bau balsem. Da kuring mah yakin eta bubur nepi ka basi teu payu-payu. Naha buburna anger nganu dagang beda. Tah lamun dagang teh hayang untung tah eta carana. Nolol deui tukang tani lamun ditanya kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun jalma tani hayang hasil kudu ileug talingeuh kana pepelakan usum halodo pek cebor. Pan ieu memang cing teu usum halodo heg cebor moal nyebor da aya Allah. Jadi Allah teh tukang menerkeun cai. Keukeuh we manusia mah butuh ikhtiar jeung usaha. Nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil. Jetet ibu gering leos ka dokter. Pan ku salaki mah dicabak bujur ngajerete horea mani. Kumaha ka dokter, bujur teh ngadak-ngadak nyampeurkeun sorangan. Gejos ku dokter disuntik, beres disuntik tuluy dokter ditanya, "Sabaraha Pak Dokter?" Moal aya nu paling ngeunah adalah dokter, nempo bujur batur nyuntik ongkoh dibayar ongkoh. Kunaon bet kitu sabab tujuanana anu sarua. Dagang hayang untung, tani hayang hasil, anu gering hayang cager. Tah ari ieu dina riungan teh ieu teh pangaosan. Ari pangaosan sabenerna hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, da kuring mah yakin di dieu aya ustad, di dieu aya kiai, di dieu ge aya MUI, yakin ngelmuan ibu. Mata kuring mah moal mere ilmu, demi Allah moal da teu boga. Saha nu geus boga ilmu geura sok, saha nu boga. Da urang mah bogana ge ku Allah dibogakeun, bisana ge ku Allah dibisakeun, matak manusia nu boga ilmu tong ngaku asa aing pangbogana lamun tanpa Allah sabenerna. Weh. Alah, lebok tah. Keheul atuh da. Tuh. Bisi bapak teu percaya ibu-ibu geus boga ilmu, yuk urang tanya. Ibu ari ngomongkeun batur dosa? Geus nyahoeun, Pak. Ibu ari mukakeun ai batur dosa? Popolotot ka salaki dosa? Pedit ka batur dosa? Ngocobrot ngomongkeun kasalahan batur dosa? Geus apaleun Pak MUI tinggal tanya iraha deuk eureun. Urang teh geus apal kana ilmu ngan eureun rada hese, tah eureun urusan nafsu, ilmu urusan akal. Jadi ilmu teh geuning karek akal, gawe macan cocok jeung ilmuna. Geunah aya ceramah lo bener ungeuk teh demi Allah teh kasiniran teh Pak.
Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi nah kanyataan boga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge ara apal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep ge mah kicep baru ki hees. Kabeh ge apal ilmu infak jeung sedekah geuning fakir miskin diarantep. Berarti ilmu teh karek samet apal can katempo dina amal, sedangkan Allah butuhna, Allah mah butuhna gawena lain ngocrotna. Matak ieu nu datang teh kabeh ge palsu. Beuki nyeri nya disebut palsu. Palebah mana ibu palsuna di make up, di blush on, make lipstick ongkos sesengitan. Ka mana ibu bade ngaos. Nah ieu nu aslina ibu matak sageulis-geulisna ibu di make up, di blush on, make wedak aya kuring kabita demi Allah henteu. Kunaon kuring teu kabita da ieu mah palsu, da aslina ibu mah lain nu ieu. Nu mana atuh anu wayah kieu cicing di imah daster merengkel, kameja ngalek-lek soek, dikeukepan huak hiek bau kelek. Sok we ngaku. Tah eta aslina ibu matak sageulis-geulisna nu katempo koe ayeuna demi Allah teu kabita saeutik-eutik acan. Nana gerhana asli palsu, tong diomongkeun ku ibu, kuring deuk ngaku palsu. Palebah mana palsuna ngomong jika nu heueuh ceramah jiga nu nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh alang nu susah ibu teh karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring. Matak lamun ibu hayang asli Pak MUI kaluhur pek nyarita sae jang ceramah teh kudu kitu urang teh kudu nya ka fakir miskin ngan diteuteup teh da salira mah lain bereun mobil boga sawah boga imah ge boga jelas abdi boga berarti abdi lain bereun atuh kumaha aya mah amplop teh moal dibikeun. Sing teh naha Pak MUI make jeung moal dibikeun apan ceuk salira yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tata dina telepon atuh hanas datang palsu nu beunghar asli palsu hampura palsu sakapeung deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur. Batur boga imah 3 urang karek hiji pan panas hayang 3 nyieun 3 sertifikatna kabangkeun. Mobil hiji batur 3 hayang mobil 3 BPKB na kabangkeun hareupeun umum mobil 3 imah 3 punten eusi sirah mah ngebul tiap bulan setoran. Matak jalma nu asli teh nu mana atuh di luhur aya pejabat asli palsu da keur palsu jiga senang ku urang dilalajoan tumpak kapal beung ka ditu beung ka dieu ditanya ku kuring nah cing tumpak kapal teu nah asa tumpak buludug. Nah di ditu demo di demo pagarna dilek-lek ku rakyatna nepi ka jarah ka jero-jerona tumpak mobil da kuat asa tumpak buludug. Tah coba ieu teu baroga duit tapi babaraha katakan geuning kesenangan mah aya di dieu Pak. Bener deuk saha nu demo ka ibu geus sok daeuh. Kusabab hirup urang teh adalah palsu matak tembongkeun atuh anu aslina saha urang aslina. Nu disebut manusia teh hamba Allah. Ari hamba Allah mah ngahambakeun diri ka Gusti Allah. Matuk lamun manusia pedit dina harta lain hamba Allah hamba dunya. Lamun manusia silih sikeung dina politik kadituna neangan jabatan berarti lain hamba Allah tapi hamba ngahambakeun diri kana jabatan. Lamun jelema gede amek berarti hamba nafsu. Mana hamba Allah teh mana? Dan nu ngaran hamba Allah mah judulna ge innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah. Tak ieu teh kuring teh keur neangan jalma nu bareng jeung Allah teh. Nutur-nutur nu sok ka masjid panyata jeung Allah, aipek teh bubar ti masjid melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna, asa aing pang masjidna. Nah, bubar ti masjid jadi sombong, dalil nu mana nu tah manusia cicing dina kasombongan. Aduh, nutur-nutur sok zakat, sok infak panyata jeung Allah, aipek teh infakna teh dijieun status alhamdulillah parantos santunan, si horeng jeung ria geuning infakna teh. Genah ceramah unggulkeun demi Allah tah. Kira-kira anu kasindir mending balik gitu ah. Jadi ieu kuring teh filosofi Pak. Bajuna biasa, calanana biasa, ngomongna biasa. Nah, sabab kuring mah hayang panggih heula jeung jelema nu bareng jeung Allah. Mana? Ieu pangajian nah jeung Allah, da teu percaya. Isuk ayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah nepi ka loba kieu. Geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana ceramah nana jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal.
Nu balik jawaban hiji oge. Beungeut pangajian, awak pangajian, ceuli pangajian, panon pangajian. Nah, ari eusi hate kuat suudon kitu. Kabeh nu datang nu balik jawaban. Berarti hate nama suudon, padahal ngulem acan mayar acana jeung geus nangtukeun moal datang. Aduh, da ieu mah cara make mah karabut nepi ka akar tuh. Eta sabodoh. Nya. Berarti hirup innallaha ma'ana teh nu kumaha? Jelema nu bareng jeung Allah teh nu kumaha? Sifatna bakal niron sifat Allah, kahayangna bakal kahayang Allah, kaputusanna lagi bakal kaputusan Gusti Allah. Lamun sifat-sifat Allah 88 Asmaul Husna disebutna ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Budir, ya Sami, ya Basir, nepi ka ya Sabur. Hiji we sok ya Rahman, ya Rahim, Allah teh Maha Welas tur Maha Asih. Berarti lamun urang ngaku hamba Allah niron karena sifat Allah. Lamun Allah boga sifat Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih rada ngewa. Lamun urang boga sifat ijid rujid cua ngewa geuleuh keumeuh hasud jeung sombong palebah mana sifat Allah nu kitu mah sifat setan nu sanyana. Well. Da sifat Allah mah nyaahan asihan dedeuhan asa kampura nulung nu butuh dalang nu susah ta eta sifat Allah. Matak lamun di dieu aya jelema nu panasan geus lain jeung Allah jeung nafsu. Batur nyen gedong panjuk nyeri hulu, batur meuli motor ratuk angen, batur meuli mobil muntaber, batur meuli sawah ke rumah sakit, batur nyen pila modar. Nu panasan menyiksa sorangan, nah jelema panasan nyiksa sorangan, teu narima kana takdir batur Pak. Ngabanding-banding nu kajadian ka urang jeung diri batur. Nah batur beunghar urang teu tuluy amek ka nu beunghar, panas eta mah ngaranna. Batur maju urang teu tuluy ngewa, eta mah sirik ngaranna. Mata keur jelema nu sirik jeung nu panasan boga panyakit hate, tuh daun ragrag kana dunya. Dunya moal katutupan ku daun, tapi daun apal kana panon, dunya moal katempo. Nalika jelema geus goreng hate, saalus-alusna batur, boro-boro nempo kalakuanana, ngadenge ngaranna hayang nuar murageun darajatna. Well. Allah keprok bari maranehanana nu kitu teh. Tapi heueuh nya. Saalus-alusna batur disinggarapan ku sifat sirik da moal balik. Bakal neangan cara kumaha carana ngaragrageun darajat batur. Capek hirup kitu. Aduh, sifat-sifat Allah kahayang ge kudu kahayang Gusti. Sok hajat dalobana mah ngagugu kahayang diri lain kahayang Allah. Pan hajat teh cek Allah mangan 5 rupa, panganten lalaki aya, panganten istri aya, wali aya, saksi aya, ijab kabul, da angeus atuh Pak. Geuning aya dangdut, nah memang na malaikat deuk joget. Geuning aya bajidor, nah saha nu rek kaluhur. Lamun bener kahayang Allah, kudu nyimpen dina diri atuh. Dangdut ditabeuh, bajidor ditabeuh, wayang golek siap. Padahal hajat mangan 5 rupa, lalaki awewe, wali, saksi, ijab kabul, angeus Bu. Wayang golek kahayang diri, dangdut kahayang diri, bajidor kahayang diri, deregdeg joget, bubar hajat 2 poe, jebleh di juru masjid. Palebah ditanya, kunaon cing teh ceurik? Kieu cenah takdir Allah bubar hajat gede hutang, kakara Allah dituding, lain Allah nu salah, lebok kahayang tah. Allah, sadeo atuh da. Kaharti itu kahayang teh kudu kahayangna Gusti. Tilu kaputusan ge kudu kaputusan Allah Bu. Nana gerhana jadi penceramah sa Jawa Barat ka kurilingan hampura Pak, lain kahayang kuring, lain demi Allah. Da kuring mah teu hayang jeung teu embung. Lamun jelema hayang tinangtu bakal iklan sorangan dina teu dibere jadi stres. Lamun jelema mung di mana dibere moal narima. Maka kuring mah hirupna geus teu hayang geus teu embung. Deuk aya nu ngulem bae, deuk eueuh mangsa bodoh, deuk payu terserah, deuk henteu ge teu nanaon. Nah, kodok kodar pangeran aya di Allah lain aya dina kahayang diri. Coba tuh pejabat anu teu tulus pan gelo di Cisarua. Nah mah kejeng jadi gelo pada terjadi pejabat apan stres dah hayang jadi pejabat tapi ka rakyat diolok ku duit 50 tuluy beas 5 kilo aya rakyat ayeuna pinter duit dicapluk aya nu dicoblos si komeng
Kunaon si eti gelo lantaran melaan kahayang. Coba jelema teu hayang teu mung deuk jadi mangsa bodoh dina henteu teu naon. Keputusan Allah itu terbaik. Sanajan kuring kieu da eueuh merek pi ustadeun. Di mana ya ustad kieu? Eueuh. Ustad mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek ta eta ustad. Matak mustami teh geuning lamun aya ajengan kitu narangtung wilujeng sumping al mukarrom. Ari ka ustad nu kitu mah coba ka urang di jalan well kuat eueun assalamualaikum atuh. Pan bieu teh ibu-ibu qasidah teh datang heula ka ditu panya terek minta doa. Nah, da meureun tadi foto atuh. Nah, sababatur nyimpulkeun ustad teh nu katempo, ustad teh nu kadenge. Urang mah sakadar sesebutan disebut ustad teh, yuk urang buktikeun. Mana nu ngaran ustad teh mana? Buktikeun dina gawe, sabab ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Matak era disebut ustad teh, hanas disebut ustad, ai pagawean geuleuh rujit cua ngewa ka batur. Nah kudu kitu tad. Da ngaran ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Ayo nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Ngacung, ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu baru, tong akuanan tahajud, dupina eta mah asam urat jadi. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Saha nabi nana gerhana disebut ustad, cenah pewaris nabi penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona. Ya mustami beki heubeul ceramah beki doraka mending baralik ka ditu. Lamun cek kuring ieu jam tangan kuring dipenta ku ibu, cek kuring cek ibu moal dibikeun, tak ibu teh teu sadar kana awak. Lalajo teuing dosa batur, bawa kana awak ibu. Ibu boga barang anu alus, dipenta ku kuring, deuk dibikeun moal. Nya lalajo nu batur sorangan ge sarua, sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Allah, ngeunah ceramah kahartieun nya. Nah atuh lalajo nu batur, geuning dibalikeun kana awak ge sarua. Berarti nana gerhana teh can meujeuh disebut ustad, can meujeuh disebut kiai, can meujeuh disebut ajengan. Matak baju biasa, calana biasa, kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Era lamun make baju nabi ai kalakuan anggang ti nabi era. Well atuh. Ya ngomong biasa, sunna nah pangalengan itu teu kudu riweuh. Moal nurutan ibu Indonesiaan asa teu ari. Kabudak teh awas jangan main sisi balong, nanti tiga jebur da teu beucereug teh. Awas jangan main sisi solokan, palid ke. Kurumuy akina ti kota sarwana, weh cucu kakek dicari-cari, gok di dieu beuki teu balik, Pak. Beuki teu ecereug teh. Kacau. Atak kuring mah Sunda we da urang Sunda. Ternyata manusia teh palsu, nu asli nama hirupna geus bareng jeung Gusti Allah. Jalma nu bareng jeung Gusti Allah hatena bakal kosong, ai kosong teh teu boga naon-naon. Pinter ku Allah dipinterkeun, daek ku Allah didaekeun, bisa ku Allah dibisakeun, mampu ge ku Allah dimampukeun. Mampu naon urang tanpa Allah, bisa naon urang tanpa Allah, mampu sagala naon urang tanpa Allah, jeung bisa naon urang tanpa Allah. Matak anu bisa tong nepak dada asa aing pangbisana ka mana Allahna bet nu datang sombongna. Aduh, geuleuh aing mah ka jelema sombong teh. Hayang nyintreuk we. Ieu mah aduh gila. Ieu ge kade tah. Sagala dijieun status. Deuk tahajud, OTW tahajud. Naon maksud teh naon? Taraweh genep poe, paragpag status Facebook. Alhamdulillah taraweh ke-6 lancar. Ka-7 ka-8 leungit status ya orang eureun tarawehanana. Asa kos nu gelo ibadah di kitu-kitu. Da ibadah ma anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah tuh. Cukup Allah nu nempo urang keur ibadah, geus teu perlu urang disangka ku batur ibadah, geus teu perlu urang disebut pinter, geus teu perlu urang dihargaan, geus teu perlu urang dihormat, geus teu perlu urang diaku ke jelema alus. Naha nu apal dirina iwati dirina, batur mah ukur nuding nu sanyana. Da bapak ge dihargaan ku batur teh lain bapak nu berharga, Allah nutupan aib bapak. Coba lamun ku Allah dibongkar, saha bapak? Komo keur ngora mah make jeung pernah luncatin aja nelarana geuning. Ayeuna peda geus lekat ka masjid.
para katang-tang para keteng-teng hei inget baheula atuh teh. Teh ge ibu-ibu di jarilbab teh bisa jadi karek ayeuna da bari teh mah cacadunakeun teh. Mana bukti eta nyarengsol. Kaciri nu tara mah kot jengsol gitu. Ya pedah dumeh mana rek pangaosan di tiung pas lajo dangdut mah kuat teu wawuh urang oge. Pan abdi teh cenah jamaah ustad teh sudi cing dah. Maunya jamaah urang tiung na lesot. Ternyata hirup teh ukur disebut matak nah mah gejeng lege ku disebut batur. Nya. Matak gede mah geus tong ditulis UST Ustad Nana entong era. Semakin ku batur dihargaan semakin era. Nama gejeng era naon hargaeunana. Salat sok kaberangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isa ka heesan. Cek batur ilmu kareun meni asara riweuh teh. Garayu urang balik kana awak. Sabab jelema nu kosong hate hampuranya sakadang anjing wae bakal ngaharebos kana dirina. Anjing tapi roge. Mata kuring mah diajar ilmu eta panggih jeung anjing punten we cing teh pun guru. Salemur Pak Haji nyebut nu gelo tah. Gelo cenah ieu nagerhana teh. Nama gejeng gelo mah nya guguru anjing paduli. Dina ulama nyieun kitab namina Bulghum Maram. Jilidna jilid kahiji, babna bab kahiji, bab naon eta bab toharo. Toharo naon dilamot ku letah anjing. Gera baca ku ibu hadisna naon eusina lamun wadah tawa sarung diletak ku bibir anjing kumbah ku 7 kali kalayan make taneuh. Titik hadisna kudu anjing dibaledog komo nu bogana dicarekan. Kumbah ku 7 kali kalayan make taneuh. Bawa kana alam hirup urang kudu guguru ka anjing palebah mana heug atuh urang bongkar najisna baham anjing masih kan bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus kanyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeseuh kana kanjerian batur. Lain wel pan ibu nu kitu teh. Urang nganyerikeun batur ku bibir urang salat nu mana nu ngasupkeun ka surga zakat nu mana nu ngasupkeun ka surga apaan cek Allah kami moal ngahampura dosa manusia samemeh manusia silih hampura jeung papada manusia seukeut nu ngaran bibir mah nganyerikeun teh matak sing arapik ngomong teh lain sebolong bentor jeung jepletuk wae kawas nu teu sadar kana diri karena kesalahan batur teh yey gila urang pek diajar agama nu bener da agama mah teu nitah nyaci jeung teu nitah ngabenci matak satiap jalma nu cicing dina agama masih kena ngewa ka jelema salah dialajar deui lah na agama da agama mah lain tugas nami ka ngewa. Ari Umar bin Khattab saha Pak? Umar bin Khattab teh pembunuh Pak. Umar bin Khattab teh Pak dolim Pak, tapi ketika panggih jeung agama tobat waktu harita matak talung keneh pendosa tungtungna tobat daripada alim tapi tungtungna doraka gede. Well Allah salamatul insan min khibdil lisan salamatna jelema gometung bisa jeung teu ngajaga letahna barorah ngajaga ibadah letah wae geus teu dijaga kalah kawe dina salat alus bacaan ai tatangga nyeri hate ku bibir urang ari jeung dulur teu akur ku lamai urang berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat jigana ku ceramah kieu demi Allah tah ngareluk kieu kunaon lur ke maknya ceramah kudu dirabut jeung akara-akara sabodo teuing rasiko paling tadi ulem deui paduli we teu kudu riweuh hayang diulem kudu kapake ku jelema teu kudu mun kapake ku jelema pan ibu ge loba dipuji teh tungtungna mamanawian ti marana peuting pangaosan da maneh mah soleh tara eureun pangaosan tungtungna mamanawian atuh 1 juta hanas geus dipuji efek teh dibere jadi diledek hakikatna mah talung kana dihina naha pan si eta eraeun beudek ngecelok ka urang geus ngahina bener tuh anjing wae jadi guru sok ibu guguru tina hayam kudu era kudu bengok hayam Taufik Hidayat di Pangalengan jadi juara internasional malah dianterkeun ku prestasina jadi ti partai Gerindra jadi dewan ente ibu Taufik Hidayat tina naon ngagebugan bulu hayam
Coba buuk ibu pakai kok digebug, ngegebugan bulu hayam. Bulu nak Taufik Hidayat cicing pencit hayam nak dahar daging nak sumber gizi nog nak dilok-lok tuh sumber vitamin tikotok nak pan dibawa ku inung bapana pakai ka sawah tukang tani kana kentang tuh geuning tikotok nak jadi aduk atuh tulang nak pamajikanana paling resep seblak tulang eta hayam kabeh manfaat Pak. Coba wak ibu ngenog enjing-enjing jug dagangkeun jug manusia tanpa Allah sahangaran mata tong sok sampurna hirup teh era urang teh ku hayam oge bener kali-kali lalajo tina hileud pan hileud teh jelema sieun ku hileud tapi hileud ngabuntal dirina 30 poe puasa teu nginum teu dahar pan jadi bijil jangjang ngaranna kukupu jelema sieun ku hileud tapi resep kana kukupu tah ieu pangajian teh ye nu kudu diganti teh lain tiung jeung baju hate tiung ganti baju ganti ari hate teu ganti lieur lamun pengajian karena tiung jeung baju hampura salaki nu bakal jadi musuh Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh Kemis ungu kabeh cek salaki ka mana deui pangaosan eureun lah kumaha cek ibu naon kafir eta ka salaki nyebut kafir lain bab kafir aing mah jangar kana hulu haban meuleuan baju nu kudu dirobah ku urang lain bajuna nu kudu dirobah lain tiungna gerah robah eusi hate nu sanyana goreng patut ka salaki bubar ti dieu pek robah tangkep ayah engke salaki bakal ngomong aduh mah uih ngaos teh janten robah enjing mah ngaos deui nya mahnya nah habapan nitah wae eta resep ku robah hate tah matak nu kudu ku urang dirobah teh hate lain baju da keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam tiung saragam, baju saragam, hate teh saragam. Tah, nu make saragam juga ngeluh teh. Saragam bisa dibeli, tiung bisa dibeli, tapi nyaragamkeun eusi hate dek ka mana ibu meulina. Matak pek saragamkeun mah eusi hate. Ieu we teh salemur ieu pek saragamkeun eusi hate. Mun ceuk Pak MUI sodako saragam kabeh sodako tong gede 5.000 we kakak yatim katulung miskin kabantu lamun saragam hate da ieu mah pahir-hiri tampian pagirang-girang pancuran wae atuh si teu percaya burger we usoli jeung tu usoli kunut teu kunut nu hiji subhana rabbiyal azim nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atuh bae we nu tilu tah nu kudu cekek mah subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi tah si eta nu kudu cekek matak di urang aya MUI teh keur naon keur ngadameikeun ngarah teu papacengkadan nu hiji utek-utek pan dulur urang nu di Persis pan kitu aya oge nu di NU matina ashadu aya oge nu katilu kieu heula kakara dikitukeun hepek we tah nu kudu cekek mah nu kaopat nu kumaha nu meureup cing umat Islam teh atuh kudu dewasa saeutik mah heueuh nya kudu dewasa umat Islam teh era urang teh haben wae pasea babaju teh nepi ka teu level pasea tina babaju yai mun maseakeun teh bab ngurus yatim maseakeun teh bab masjid maseakeun teh bab taramat Al-Qur'an maseakeun teh bab jamaah kosong pek nu kitu mah ieu mun dipaseakeun nu kitu nepi ka sa RT teh masjid aya 2 leung mun loba eusina eueuh mang cing teu teu ka masjid eta hoream cenah aya bentangan ari mang cing teu teu ka masjid eta aya ka'bahan ari mang neangan kumaha nu eueuhna naonan atuh nyieun we sorangan tong aya toa tong aya naon tong riweuh teuing hirup tuh kebesekan baseserian wae cicing geus kolot betong so perhatian teuing lah perhatian ibu itu untuk suami bukan untuk aku ya mah geus kolot teu hoream teuing moal ngagugu di titah ku kolot mah mun ku budak marah mah eudek ngagugu teu lah ustad eudek ai ku nenek mah teu lah engkana teh tuh nya bogoheun ka urang eta ngagugu saha nu bogoh teh teu sararudi teuing kudu bogoh ka nenek diajak sare kudu dibalseman diajak sare ngadon batuk hoream matak jawaban innallaha ma'ana teh berat Pak. Ibu rumah tangga hancur budak korban nah anu dituding Allah
Jadi rana ngora-ngora budak korban rumah tangga amuradul nah anu dituding Allah lain Allah nu salah bu da Allah mah nyiptakeun ge fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah mah nyiptakeun jalan nu lempeng jalan bengkok matina nafsu tah matak cilaka jelema teh lain ku Allah ku nafsu ieu mah geus cilaka bae ada takdir Allah kudu cilaka wai sok nuding Allah. Ibu jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban rumah tangga amuradul tong nuding Allah, salahkeun awak sorangan, goreng adat. Lamun pas ya jeung salaki lar dasar ngaran sato kala luar si bagongnya, yai. Untung salakina pinter naon mana nyebut bagong bisa beuting aing hees jeung bikangna. Beuki ngamuk, Pak. Kumaha ceuk anak pan bingung ceuk anak teh mamah bagong, bapak bagong, ari abdinya anak begu saja. Rag-rag talak budak korban, saha nu dituding? Nah habat Allah. Taroskeun Pak MUI ka Pak MUI aya nu jeung Allah nu kumaha ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal tenang bakal jongjon lamun hitu hirup nyait ngantel jeung pangeran keheul ka salaki wirid nu kaluar teh lain ngaran sato pijilkeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek yasin. Pan salaki tenang ke bari maca ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup gebro ku bapak dibere duit 2 juta tinggal jawab bari camel sodaqallahul adzim duit menang rumah tangga anger mana nu jeung Allah teh Pak nya menang ari keheul mapek bae ngan kaluar ulah kata-kata kotor kaluar ulah kata-kata kasar kaluarkeun atuh wiridan dina maot lagi jadi ibadah keur wirid coba keur nyebut bagong tuluy pae maknya ditanya man robuka maknya rek aduh aing ngelieur sia eta hayang nanya bapak-bapak hirupna jeung Allah lain cicing ibu tinggal surak jeung keprok tenang punten bapak bade ditaros geus rai geuneuk rai pias da sieun lamun bapak dek digawe bari rusuh kasampak pemajikan eger sare sanggup eueuh cai eueuh amak teu Pak tah ieu tanu pertama ngajawab amak teu beres pengajian pemajikan naon tadi mah jeung amak-amak naon teh wilujeng di RT-keun bapak dek gawe pemajikan ngadon sare sanggup eueuh cai eueuh amak teu Pak amak lamun ngomongkeun teu teh teu ngaku sebenarnya bayaraeun heug cek bapak amak kuring nanya ku amak bapak nah pamajikan hudang ku amak bapak nah sangujug aya ku amak bapak nah cai jug nyampak nah naonan atuh geus kolot gerde amak ibu-ibu kuasa menangna dina hatena lebok justru bapak ge sadar ku amak teh pantor rujad omeaneun bapak pamajikan dicarekan molor wae atuh baeudna 7 poe bapak nu sangsara teu bisa diajak sare boboko di telapung bongan bapak sanu meuli di boboko termos dibebeutkeun nepi ka peupes pan bapak nu kaduhung mah kulan pangnyukeun kopi jawab ke ibu apaan termos lagi ku babatok sia dipebeuskeun anger balik deui ka bapak ka amak teh Imam Syafi'i nyaritakeun justru gerbang pertama iblis datang saha dina amarah mata keur jelema nu tara gede amak panona sayup bibirna lembut wajahna ge berseri-seri jelema nu teu gede amak bandungan jeung jelema nu gede amak panon molotot bibir kekerot beungeut beureum da geus lain jelema sia teh kumis ge kuat centang nah naonan kikituan kadar tinggi lamun bener bapak jeung Allah lain kudu kitu kumaha atuh rasa urang rasa pamajikan rasa urang bawa pamajikan aya nu karasa wayah kieu tarati sasari mage jeung sare keneh tepungan ka kamar cabak tarangna sun keningna geus disun kening bebeja Pak bapak bade damel leos ka dapur sanggup eueuh cai eueuh teu kudu ngamuk Pak. Nah Indomaret muka warung tetangga muka meuli we aqua sabotol nauk asin 10 uras 10 lebok di dinya keneh tah teu kudu ngamuk ka pamajikan dekul bapak digawe balik digawe datang ka imah pamajikan bakal tamada
hapunten bapak teu masak-masak acan abdi teh tadi teh aya jangar mastaka punten pisan bapak ge kudu minta hampura abdi nu kudu minta hampura eueuh ti dituna eueuh ti nabina salaki kudu barang dahar di luar bari geus boga pamajikan hampura bapak tadi teh jajan aya eueuh lalaki nu kitu sok teu dianggap watir anjir aya eueuh lalaki nu kitu lamun di dieu di pangalengan eueuh aya di ana teh di dieu teh nyeng can saurang saha abdi merek ceramah tara aya sangu tara aya cai tangamu nah deueuh pamajikanna ge rek naon nu diamu gerbang pertama iblis datang dina amarah mata keur jelema anu gede amok gede amarah keur ngagugu nafsuna kadang-kadang pamajikan geulis kawanti-wanti ge dihina lah rasa bebeakan tak engke geus datang Allahna kaduhung baris ditungtung urang kikieuan nyao mana inaloha mana teh mana hah kahartos ieu teh neng bobogohan jeung nu kasep putus bae teu kudu riweuh da Allah mah maha uninga saha nu terbaik eueur neng pan penting ieu ge aya sinyal putus kamari penting ieu tepung jeung kuring buah kuring jodona tong mertahankeun jelema anu geus teu bogoh sok olo-olo kira-kira sia teh geus teu bogoh mah jor kitu Dewi nah untuk itu sadaya bok aktif oh jalma gini tah mustamin di luhur mah kieu prinsipna lamun rame tuluikeun lamun teu rame babari balik ternyata rame jadi lol da eta teh karepna mah hayang turun ceceng ada dinya nya cara Allah nyalametkeun urang teh lain ku cara urang tapi ku carana Gusti ibu bobogohan ya nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tarimakeun naha Allah mah uninga kana kaayaan hate ibu nah sanggup ibu dibere kasep jeung beunghar da moal sanggup hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan tuh kasep beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balik heung teu kajeun jadi urang mah Pak manusia mah tinggal narima entong mikiran gedong tong mikiran sawah tong mikiran mobil keun we eta mah cukup Pak Haji Dadang lah nu mikiran gedong nu mikiran sawah nu mikiran mobil naha beunghar keur urang mah tong mikiran gedong naha eueuh jelema paeh teu boga gedong eueuh jelema maot teu boga sawah eueuh jelema maot teu boga mobil tapi saminggu jelema teu dahar cobaan sok bersyukur teh ti nu leutik kakara nu gede datang ulah nu gede diarep-arep ka nu leutik para roko aduh lain teh ungeuk kan teh kunaon ya kata bapak-bapak oh kaharti heuh bisi tong ngarep-ngarep anu gede aya nu leutik poho nu leutik heula bersyukur mah kakara nu gede datang awak ibu we gerasa bersyukur gerasa kana awak heuh nyata mah melintuh bae cirina salaki nyenangkeun sapanjang salaki betaheun cicing di imah kulintuhna ibu tong dirobah hayang langsing ieu mah dipoto nyara ngeyeng sing teu kunaon ibunya ngeyeng ngarah ka tempo langsing teh eta teh penipu aya dina foto langsing diajak panggih jiga derem nu ditungguan ku hancip tarimakeun montok oge naha cirina salaki nyenangkeun bulu panon geus alus antep pan pondok ieu mah ngeunah ku cap-kicep ki hampang tuh ieu mah teu narima meuli 300.000 Pak Haji eluk-eluk ka luhur nempo urang teh kajauhan teh kuat jiga nu cacingeun kicep balik ti dieu mawa motor gelebug angin badak nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon gerasok ngarah cekas tetempuan teh ti orok nepi ka nini aya teu halis manyangan nama ke jeung ribah mikiran halis krok ganti ku patlot ngarerepot diri balik ti dieu pas jeung salaki leungit sabeula matak manusia mah hiji Pak tinggal narima kodok kodarna pangeran tong ancrup karena takdir batur takdir urang ge can karuhan harda heueuh atuh hirup mah di dinya nya riweuh matak hirup mah ukur disebut di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jara di pejabat eueuh rakyat jarek mimpin cucunguk matak tong legek-legek teuing pejabat oi moal jadi pejabat tanpa rakyat orang rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal
matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Mau jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat butuh janji, rakyat membutuh bukti, rakyat butuh waos nyoros terus penting mah aya buktos. Lain demi rakyat sejahtera rakyat. Waduh, geuning sejahtera mah bemuk maneh hoi. Tah kitu keprok ngara ditewak sararea. Anu pang tarik na keprok teh eta anu bakal dipinta keterangan isuk. Ari memang mau jadi pejabat tanpa ayana rakyat, juk jara di pejabat rakyat nya naon dipimpin. Patak tong lalegeg teuing oi. Ari keur harayang atrok-atrokan ka Pangalengan geus jadi mah eueuh deui ka Pangalengan, tong sok jadi juri jarian ngiles atuh oi. Tuh cek si bapak ge naon Pak sok sing tarik. Entong ngomongkeun eta. Sieun urang bapak eta mah. Ya. Da rakyat teh ngawakilkeun joget henteu, da rakyat geus bisa joget. Na teu era oi. Pedah gaji gede kuat jingkrak rakyat mah kalaparan loba yatim hayang sakola teu kabiayaan. Jompo nu teu boga imah cari cing hanapeun jembatan, ceng meker atuh oi. Matak pejabat teh kudu boga panon jeung ceuli, denge atuh, dolo atuh. Beuki peureuss euy. Pejabat teh kudu boga panon geura tempo ka susah rakyat, dedengekeun ka nyeri rakyat, geura susut sai panon rakyat. Tah eta ngaran pejabat nu keur dianti-anti ku rakyat. Kalau lepro. Ibu teh satuju kena omongan kuring? Oh iya tuh ibu nu ceramahna ya. Sok boborobotan gitu sok. Ai batur ngomong gitu keprok ai palebah maneh teh ngomong sae salira mah pejabat sae sionnya sadayal atuh tuh hirup mah ukur disebut moal disebut beunghar tanpa aya harus miskin matak nu baleunghar teh kudu bager ka nu mariskin si miskin mah gede jasana aya nu maot panghalan nyokot pacul si miskin aya nu maot panghalan nyokot pasaran si miskin aya nu maot panghalan tahlilan si miskin. Matak bejakeun ka jelema beunghar muk angkur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta harewosan paculna sadiakeun kop nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh kubatur maka ulah coba-coba goreng jeung naon alasan urang kudu goreng jeung batur komo ibu juk nyewa ka urang pangih karek ayeuna juga leuh kunaon eta hate kunaon nah. Beungeut seuseuh urang karek datang juga keheul ka urang kunaon mah jeung keheul aya naon hate rudat hirup teh teh nya hirup teh butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung ibu tiung menang saha tuh menang batur baju menang saha sepatu menang saha kaos kaki menang saha imah menang saha ibu ngalahirkeun di tulungan saha ibu hamil ku saha ku batur astagfirullah. Wah, iya tah pengawasan picilakaun. Salaki ibu teh aya engke balik bakal kieu paingan budak nu kadua beda irungna. Tadi ngaku maneh hamil ku batur sok ngaku ayeuna hamil ku batur. Ai ibu damang. Maka jeung hamil ku batur. Ku salaki meureun. Hari ibu seserian mah wajar dah ngarti ngan iya bocil seserian ngarti ge moal sebenernya matak jalma nu hirupna bareng jeung Allah bakal cicing dina alam kebersihan hate bersih hate torekat nu paling hese adalah bersih hate lain wirid subhanallah lain wirid alhamdulillah lain wirid Allahu akbar kabeh ge bisa tapi ngomean hate nu sanyana cantang tuh maca subhanallah jeung hatena. Pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah rada era aing ngomong maha suci Allah mah ari hate kotor dikukut mah era tuh ari ngomong alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah ari hirup asa kapuji wae sing era atuh aduh ya bah kumaha Pak aya dina dirina cek ibu teh bapak pan mimitina cek nah ari bapak jadi ngomongkeun batur
Cek si bapak teh aya dina dirina cenah matak jalan pelingi ibu dijawaban berarti kitu mah bapak ge sarua kitu. Nah ari bapak jadi ngomongkeun batur tetulus tetulus cenah banyol cenah ya Allah. Lamun jelema kosong hate bakal babari di cician. Lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu moal bisa di cician. Nah ngarasa pinter ngarasa alus butuh naon ku batu. Tapi lamun jelema nu kosong bakal sanggup di cician. Da jelema nu geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate malang. Iya ceramah kitu. Aing ge alus atuh lain bebengok sia nu ceramah teh. Magejeng nitah urang teh. Aduh eueuh botol. Tadi nomor nyen logi ka ku botol abdi teh ibu. Ngan eueuh. Kebaya tuh ieu gelas Nah ada jadi ieu ge. Ibu ieu cai naon? Cai herang. Sabaraha tak eta mending. Bisi kurang ngarti ku gelas malah. Ya. Lain keur nginum meuning Pak, keur nyen logika. Ieu cai Sierra. Sabaraha hargana? 1.000 murah. Hayang ieu nepi ka mahal. Piceun caina ganti ku madu. Cicing gitu juga heureuy. Iya hargana cek ibu 1.000 murah Pak. Hayang mahal cek ibu hayang. Piceun caina ganti ku madu. Jadi 100.000. Jelema nahan nempo botolna henteu dan jelema menempo eusina. Kahartos. Rambut gondrong bukan pembohong, alus hatena jujur daripada dijas kedasi, sepatu nepi ka herang, mobil nepi ka miliaran, imah gedong jabatan luhur. Nah hak rakyat leutik dicapluk. Gening eusina mah bangsat lor. Kunaon ari ibu susurian wae Nah, tina ceramah jadi mamawa kasep bro. Asa pa jauh-jauh si ceramah jeung kasep. Da sa disebut kasep ku ibu ge moal matak hayang abdi mah. Mung ream. Laleur asup kana cai nu dipiceun caina, laleur asup kana madu nu dipiceun maduna. Geratanya awak urang deuk jadi cai deuk jadi madu. Lamun jelema geus jadi madu boro-boro kolot budak leutik milu resep. Lamun jelema geus jadi patrawalik boro-boro budak kolot ke kabur Pak. Matak lamun ceramah urang teu pati didenge ku batur tong ngadenge tong nyalahkeun batur nu teu ngadenge eta bewer pait jika patrawalik. Nya hayang jelema dicarekan. Matakna ceramah teh sok nyarekan. Sabab ieu teh nu paling gede jasa teh ieu Pak, jamaah. Nana gerhana datang nunggu lem aya jamaah eueuh nerek ngomong jeung temok gitu. Mata kuring pang bebas-bebas nah hareupeun jamaah pek deuk HS pek deuk balik juk deuk gagayem mangga nah ibu teh ku daek kade geus untung ari heuh urusan ngantri ngarti jeung henteu aku mah ibu we da boro-boro mah ibu urang nu ngocobrot na balahu alam na gawe sodako ceramah teh sodako teh innamal sodaqota lil fuqara sarodako yen sodako teh keur fakir miskin maknana sodako teh mah geuris geus geus aya nguleuh geus can aya tong keueung sangsara lantaran sodako eta mah ceramah tah kumaha atuh kuring peuting ieu sodako lain naon ngadudut ladang sodako sanu sodakohna ya bisa jadi warga nu digunukeun ku RT murang ayakeun muludan tak beli akbar na gerhana sok saridona nu 50 nu 100 nu 10.000 gunukeun tuluy di amplopan tak urang ngomongkeun sedekah teh geuning judulna mah sedekah tapi nahan narima sedekah teu atuh kumaha pan teh beres ceramah teh ieu teh RW jeung panitia teh bakal ngirim mere dus ongkoh amplop ongkoh tak eta teh ngaranna sedekah deuk ditampa da butuh atuh atau kumaha mun diulam ceramah teh dibayar ridho ridho pisan ibu ngan kudu umum sound system tong dibayar background tong dibayar dahareun tong dibayar urang ge tong dibayar adil ngaranna ari sound dibayar urang henteu keadilan teh Pancasila nomor kalima sing adil hirup mah teh ngagunukeun ka warga geus udunan tuluy teu dibikeun tong sok jadi koruptor hirup teh bener ya teh taroskeun ka PMUI aya syariat aya tarekat aya hakikat aya
maripat. Mun Quran aya lapad, aya makna, aya matan, aya maknawi. Mun awak ibu aya taneuh, aya cai, aya angin, aya seuneu. Mun dunya aya kidul, aya kaler, aya kulon, aya naon dina angka 4. Aya naon dina angka 4. Ceuk kolot baheula angka 4 dibawa kana Jawa disebut papat. Namahan urang Sunda tah jadi papatah. Papat opat, patah pateuh. Ka kidul kudu jiga urang kidul, ka kaler kudu jiga urang kaler, kawetan titipkeun diri kawetan, ka kulon titipkeun diri ka kulon. Pada mikanya aku sararea bongan cicing dina papatah. Ari kitu mah ka kidul ngagap musuh, kawetan ngangap tarung, ka kaler mumusuhan, balik teh tinggal nyawa digebugan batur. Bongan teu cicing dina papatah. Papat opat, patah pateuh, tong sok pateuh kalakuan nalika cicing di opat penjuru dunya. Awak ibu tina opat, taneuh cai angin seuneu, sifat taneuh mah diidak, dileyak, digeulehan, dikemeuhan, dirujitan, dicuaan. Wah taneuh mah kejeng dendam, halodo 2 tahun, nolol hujan sapoe, jukut hirup deui, tutut nyampak deui, belut aya deui, tukang tani seuri deui. Nah padahal halodo 2 tahun, ngocor hujan karek sapoe, tapi jukut hari hirup deui. Teu dendam, matak lamun di dieu aya jelema dendaman, Allah teh nyiptakeun manusia tina saripati paneuh, tapi lamun dendaman jigana anu sengketa. Komo nu baeud hasem beungeut taneuh kuburan saya teh. Ditanya teh kuat ukur kunyem di mana teh yang ditanya enggak secatat tanah kuburan gitu. Talamun ieu babara katakan tanah pasar. Aduh, tanah. Sok mikir deui bab cai teh ti luhur datangna teh dipenet ku ibu panae ka luhur, dipenet deui rembes ka handap, ditemet deui dupa we. Nyieun kahadean ulah karena batu resep, nyieun kahadean ulah kahalangan ku nu ngewa. Kadar eta manusia aya nu resep jeung ngewa itu hal wajar. Boro-boro pangkat nana gerhana, boro-boro pangkat MUI, boro-boro pangkat ibu Nabi Muhammad junjunan urang sampurna akhlakna keur ngewa mah ngerujiteun nepi ka detik ayeuna. Komo urang hirup kieu patut ngarap-ngarap hayang dipuji batur moal jadi. Nyieun kahadean ulah kahalangan kuno resep, tong kahalangan kuno ngewa. Hirup mah tong diheulakeun ku resep, hirup mah tong diheulakeun ku ngewa. Jelema nu diheulakeun ku ngewa ngomong alus jadi goreng, jelema nu diheulakeun ku karesep ngomong goreng ge bakal jadi alus. Tah darasya. Mata geus piceun sifat ngewa sifat resep teh be aja biasa. Teu kudu riweuh, pan ieu ge korban karesep baheula akhirna ayeuna karaosnya. Baheula salaki ibu geuning. Nah, urang nikah, abdi menda resep ka papah teh. Coba ayeuna si gedebul tuh karasaeun teh. Teh korban resep teuing teh. Aduh, taneuh, cai, angin. Da jelema mah loba nu sieun ku angin gede atuh Pak Haji. Awas aya angin nu gede, salamet ibu aya angin gede mah ibu tinggal pindah we ka Logawa, ka Lemur Kuring. Ngungsi jug. Ibu salamet kunaon? Ku angin gede. Tapi jelema mah tarasieun ku angin leutik. Padahal tuh nu di tukang ge nunutan teh lain ku angin gede, ku angin leutik teh. Tuh nu geus angin ngahiliwir. Lewas bapak ka kebon, udud ongkoh, dahar ongkoh, cicing nagalengan, saloyong angin leutik, gebrus kana durukan. Tuh cilaka teh ku angin leutik lain ku angin gede. Dan nu keur macul aya angin gede mah eureun maculna ge. Naon eta angin leutik? Sir. Di mana eta sir tempatna? Nah hate matak jelema kacau ibadahna, teu ditarima salatna, teu ditarima zakatna, teu ditarima hajina, aya sir ria dina dirina. Allah. Engke ibadah haji beak 75 balik ti ditu ngomong haji kuat baeud 7 poe. Aral aya jelema kitu-kitu teuing hirupna teh. Mun ngawangkong teh haji. Ganengji lah. Ai kuring mah dasot heureuy. Sing teh barudak tuh panggil Pak Haji. Pak Haji, juk dibere 10.000 teh budak teh. Sing teh ka dieu duaan. Sebut 2 kali. Pak Haji, juk dibere 20. Abdi menitah nu keur sales mah juk mane bersieun hareupeun itu. Haji 200 di kontanan, Pak. Angin gede tong sieun, jelema bakal salamet nalika datang angin gede, tapi nu sieun mah kudu angin leutik. Di mana tempatna? Dina diri saha eta sir nu aya di mana? Dina hate. Ngaran-ngaran jelema geus boga panyakit ujub ria takabur sum'ah, kajian ibadah bebeakan Allah teu narima kana ibadahna nu bareng jeung asa kapuji dina hirupna. Well. Bapak tos ungeuk deui kumaha? Kanu sanes banyak. Aduh.
Keul atuh da. Osian dibalikeun. Kaopat guguru urang oge. Tina naon guguru urang? Tina angin geus, tina cai geus, tina taneuh geus, tina seuneu. Ai seuneu panas. Ku angkusakum wa ahlikum nar. Jaga diri anjeun tina seuneu, tina siksaan seuneu naraka. Tuh nar teh seuneu naraka, seuneu anu panas. Panasna akhirat teu kabayang, panasna dunya boro-boro kapanasan ku panon poe, panasna ku harta batur jug nyeri hulu. Teteh nyiksa awak sorangan kapanasan. Ya Pak, ungeuk deui Bapak mah. Haben ungut-ungutan tadi. Meureun kaharti meureunnya. Tah kitu atuh aya nyarita teh, aya dina diri sorangan lain nuding ka ibu tadi mah. Eta teh aya dina dirina, tah kitu ngaku sok. Sok we ngaku sok. Akhirna kalapa bijil cucungap. Aduh, cek si ibu tah kitu ngaku sorangan lain nuding urang teh. Jadi aya dina diri sorangan pribadi. Alhamdulillah. Teu kudu nuding batur atuh Bapak. Matak simpulkeun ku urang musuh nu paling gede pangaruhna. Lain dulur, lain batur, lain tatangga, lain baraya, lain nu ijid, lain nu cua, lain nu ngewa. Musuh nu sanyana tah awak sorangan. Zaman Jepang jeung Belanda masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh nyawa ditanonkeun belaan hayang ka masjid kumaha we Palestina. Masjidil Aqsa dijaga ku Israel tapi masjidna pinuh wae nyawa ditanonkeun kajeun teu sieun dibom. Ngan untung nya Israel teh bubukpan ku Iran dirudal. Alhamdulillah dari pendukung Palestina. Dirudal ibu Israel teh alhamdulillah abdi. Beperieun ka ditu henteu teu boga ongkos jeung teu bisa perang. Nyari bapak deuk ka ditu mah jogue ka ditu. Ngancing terek kana naon ka tuh lempang nepi ka daya kolot ge paeh atuh Pak. Disangkana meuleun Palestina teh Bandung Selatan meureun. Di rudal taku Israel ku Iran Israel bledag eta aya pelajaran kuring bari seuri eta rudal Iran ka Israel ku tepat sasaran. Nah, ai balik ka Indonesia bantuan tara tepat kana sasaran. Jigana hayang di rudal. Tah eta nu keprok eta teh nu teu meunang bantuan pisan tuh. Asa diwakilan. Tuh. Heeh. Aduh, ya Allah Gusti Robi. Pek seuri ngan kudu ngarti. Lamun seuri teu ngarti bakal ngomongkeun isu. Nah, kitu pangaosan teh seserian. Tong melu seuri atuh. Aduh. Hate nu bersih mah hampura loba nu ngaharewos. Aya bangunan itu ngaharewos. Kenteng teu asapang kentengna, pondasi teu asapang pondasina, batu teu asapang batuna, semen teu asapang semena, paku ge teu asapang pakuna. Ngaranna imah teu silih aku. Imah. Matak naon dina Islam lamun kitu? Teu aya NU, teu aya Persis, teu aya Muhammadiyah, teu aya Jamaah Tabligh, teu aya LDII, teu aya Sarekat Islam. Islam weh nikmat teh hirup. Nya Bu. Nah atuh bangsa urang bet loba nu beda dina agama sabodo. Ieu teh Indonesia lain Arab, moal bisa ibu sakur jeung urang Arab moal bisa. Di Arab kumis pondok janggot panjang sunah Rasul, abdi ge nyaho sunah Rasul. Cek bapak teh heuh tong ngulem ustad nana nah bid'ah. Nama ge bid'ah eueuh kumis eueuh janggot teu jadi, Pak. Narek kumis embe ditapalkeun. Cing atuh pi cacapekeun teh ulah mikiran kumis jeung janggot teh. Di Arab ngong adan langsung komat. Di mana? Di Arab ngong adan langsung komat. Nah jelema jam 5 geus ngawaleur di masjid. Cobaan di Pangalengan nya geloba pesantren. Ngong adan langsung komat tiluan aki-aki wungkul. Matak orang NU cerdas, pinter, nyiptakeun metodologi studi Islam, metode pikeun Islam, ngalahirkeun aki-aki nu sok pupujian. Setengah genep geuning. Eling umat muslimin muslimat. Hayu orang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib pan lumayan meureun bapak ge keur disarung can ger euy pan juk inditnya ka masjidnya. Itulah metode atuh dulur urang tara kikituan Persis jeung Muhammadiyah keun bae teu kudu silih ganggu antara pupujian jeung teu ai ka masjid tarara geus teu usum pas aya kikituan teh. Takbiran di Indonesia 80% umum gitu.
Di Arab mah raos ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Arab blues ka dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilah. Napas ponok eta panjang keneh atuh jadi make angka panyamung eta ha ilallah buki lieur pake jeung aya etah sagala. Eta budak dicekek keun bae da diurang teu kudu pahiri-hiri tampian pagiranggeun pancuran angka 10 ge ditangtukeun cek bapak angka 10 5 tambah 5 10 cek nu pengker mah 7 tambah 3 cek bapak mah 6 tambah 4 cek abdi mah 8 tambah 2 tah cek Pak Haji Dadang mah 10 teh 12 kurangi 2. Berbeda kita cara tapi satu dalam tujuan. Nangtukeun angka 10. Silahkan jadi NU, silahkan jadi Persis, silahkan jadi Muhammadiyah. Geratanya sahadatna sarua, geratanya kiblatna sarua, geratanya nabina sarua, geratanya salat rakaatna sarua, geratanya waktu salatna sarua. Naon alasan urang kudu pasea? Hah? Aduh. Pada eta tata cara nu beda duli atuh. Da maca shalawat ge anu sarupa eueuh. Belenyeng kuring ka Garut maca sholawat jadi aya alokan sholatul hoho salamun hoho ala tohaha rasulil haha Garut. Belenyeng ka Cianjur jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala tuh di Cianjur. Geblus ka Banten jadi hoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah aji. Tilu lemur dah beda pak. Cianjur beda, Garut beda, Banten beda. Kuring mah moal pernah pasti aku perbedaan dan nu dibaca mah anger sholawat kene sholawat tinggal gawe babarengan alusna sholawat kudu alus ucapan sang sholawat maknya ari sholawat di alus-alus ari ucapan ngahina batur. Aya nu ungeuk teh Pak Haji Dadang. Bari nyesep udud teh. Aduh. Atuh nyari orang pika sirieun nya. Bae ah. Lucu. Lucu. Geus kolot, bro. Maunya lucu geus segede kieu. Dina di heurean kieu teh sudi urang. Kalau mau bari nyawel mah jongklok. Hah? Gimana, Dek? Jadi ustad mah lucu. Hah? Ustad mah comel. Nah ari maneh ngomong teh ka mana karep teh. Sarare kan ya, sarare ah. Gandeng teh. Aduh ya Allah. Tahlil aya nu sarupa da eueuh. Kali-kali ibu lamun aya nu maot miluan tahlil, toong nu di juru bari tungkul. La ilaha illallah. Hudang-hudang dahar setan. Malah isukna teh diajak tahlil, cing teh tahlil euy, ayo cenah siap. Nah cing teh kuat semangat teu lila, nya heueuh da hees. Aya oge nu tahlil bari ngagideug, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cing teh mang nah teu tungkul da batur mah tungkul, mang mah digudag gideug, tempo nu tungkul ngadon sare. Jadi mang digudag gideug ngabang balerkeun ka tunuh. Taya nu leuwih paur babaturan kuring mah bari muih. Illallah, 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 illallah. Nah, da bubar tahlil teh batur balak kecerakan saya teh mah ongkek di jalan. Geus teu kudu pasea. Nu tungkul keur maca la ilaha illallah. Nu ngagideug keur maca la ilaha illallah. Nu muih ge keur maca la ilaha illallah. Deuk nepi ka iraha urang pasea ku cara sedengkeun makna sarua. Ya, Bu. Taya ge pan aya nu muludan aya nu tara geus tong ribuh. Dan utara muludan ge apaleun lahirna Nabi tanggal 12 atuh urang ieu muludan nyaho urang ge tanggal 12 Rabiul Awal itu ge sarua apaleun eta aya nu makna nu sarua ngan pedah batur teu muludan urang osok teu kudu gurger. Lain mah kade tong deukeut jeung si eta nah tara muludan. Kumaha ceuk itu akhirna dendam heuh kade centong deukeut si eta nah osok muludan asa rame hirup teh. Tong kitu. Matak naon hirup jadi ajena. Komo ustad beda bara reda ustad. Beda ibu.
Komo kuring mah beda pisan. Merek Ustad asli mah tuh Pak MUI atau kaciri acukna gitu. Ieu mah lain ya. Alah koboy ya. Saha betul ngomong koboy teh. Kuat asap polontong itu nyebut koboy. Aing mah sapanjang ceramah di 20 tahun sapanjang ceramah asisten pernah anu ngaheureuyan kieu. Ieu mah kuat koboy. Kumaha? Heeh nyata ngomongna teh dina poek jadi teu kaciri. Tempokan atuh oi diri teh oi. aduh ya tidak tuh beda heukeun bae we beda ge sahadat kuring 2 kalimat sahadat, kiblat kuring Ka'bah, nabi kuring Nabi Muhammad, sahadat sarua, salat 17 rakaat, tarawih sarua dina bulan Ramadan, tarawih di bulan Syawal sarua meureun kabeh ge nya nu ngabedakeun ukur baju jeung wujudna. Nah jelema nganilai tina wujud da awak ibu geus jadi wujud geus maot mah jadi taneuh, awak kuring geus sarua tapi nilai hate moal pernah jadi taneuh, tapi marangan jeung Allah ku amal jeung ibadah hate nu kudu alusna lain banget. Da banget mah hayang glowing enteng tinggal meuli skincare kan hampura banget bodas punuk renge. Ya matak nu kudu dialusan mah lain banget hate tah. Hate alus banget geulis jadi someah keur mah geulis someah. Hate rudet geulis asem banget. Nah naonan deket jeung nu gelok kitu. Nu paling paur goreng patut rudet hate. Ya ija motrot. Eueuh pulungan tah. Mata goreng mah bieu ge ti ditu lempang ka dieu di belajar ramah. Bapak damang, ibu sehat, punten kalangkung, saraya sadayana. Da engke teh bubar teh bakal kieu. Genah nya ayeuna nagarana mah keur kasep teh amis budi bakal kitu gitu. Coba lamun kuring lempang di kieu kun. Aduh. Bari baeud ongkoh kumaha cik ibu jiga nu boga hutang ka Bang Emok sia teh. Jadi ada kesan yang berbeda. Ustad barada beda. Hanya tak mamah hayang ngulum ceramah teh nu bari curhat, mamah Dedeh. Dan mamah Dedeh mah ceramahna bari curhat, mamah dan aa curhat dong. Iya dong, mah saroga ibu mah nyeburutnya tuh usaha. Pek omongkeun ka mamah Dedeh. Omongkeun ka mamah Dedehnya. Paling jawaban mamah Dedeh datang ke RT nyieun BPJS sopak bebengok etana. Mamah ngulum ceramahna hayang nu pinter Quran jeung hadis, ilmu nahwu jeung sorop. Jeung kitab lagi Al-Marogi Ibnu Katsir jeung segala rupa aya ahlina saha Ustad Adi Hidayah. Mamah hayang ngulum ceramah teh anu pinter ilmu sejarah Gus Muafik anu gondrong. Mamah hayang nu keur viral jeung tukang enteh Gus Miftah. Mamah hayang nu jiga ojek online urang. Tuh. Mamah hayang ngulum ceramah nu keras Habib Bahar. Mamah ngulum ceramah hayang anu bari heureuy itu tuh Ustad Abdul Somad. Mamah hayang nu lentong Agim. Lentong Agim, saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya, sangat bahagia datang ke Pangalengan ini ya. Hidup ini harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang. Mohon maaf ini salah panggung, ini bukan panggung tapi ini panggung Nana. Karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Bari jatah ngan saurangeun eta ge meureunan da can kadeung. Agi mah lentong. Mamah ngulum ceramahna hayang nu bari nyanyi Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Itu tuh nu di luhur karewosan kuat kadenge pisan. Da abdi mah boga ilmu sabta pangrungu kieu cenah.
teu sangka cenah euy nanagerana keur kasep teh alus sorakna. Nuhun. Bari aslina mah eueuh nu ngomong kitu. Roma Irama mah berdakwah sambil teu kudu digenggerekeun ku urang da urang mah lain paketna lain bagianana kenean teu bagian anjeunna urang mah kieu we dakwah ku cara urang tong sok saban geureuh kana tata cara batur ari sorangan cicing ai ka batur kitu salah kieu lain sorangan aja dong riweuh matak naon lamun pada migawe ku carana masing-masing geunah beurnya Bu lain mah saban geureuh wae ka batur teh sorangan ngadong jedog teh tuh kudu guguru mah ti tukang soan nupang capena acara ieu ti tukang soan manggulan eta menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain tapi ending akhir pi ka nyerieur palebah mana pengen eta bayaran gede kena ustad katimbang tukang soan nyeri atuh aya tukang soan amak henteu dalam tukang soan amak heueuh bener euy ai manehna gede urang leutik tah eta mah panas lamun panas kumaha beres solusi yeuh tuker kajian eta tukang son 5 naik kaluhur pek ceramah abdi didinya menerkeun mixer duana lagi bakal hancur nah sound system ngebeledug di cowok ku abdi nu ceramah kajian 5an ngadeg-deg assalam atuh mustami balik panitia wirang matak jelema pepek geura narimakeun kana takdir masing-masing tong sirik ku takdir batur kakara hirup bebas Pak Haji Radang ge beunghar tong sirik kanu beunghar tarimakeun sangsara ge tarimakeun jalma nu sangsara narima sabar jelema beunghar narima kana kebeungharan bageur kitu ngancan katempo bageur ka urang mah da tetapi ngalagu cici yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga derajat manusia kurang derajat manusia sakantana sang recehna derajat manusia di sisi Tuhannya awios kagok ayeun kahadean ulah sapotong kagok derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena sieun ku angin non baji sing parak milik deket Rizki anggang balai jauh cocobi ngancek nu tukang nah cenah abdi teh didoakeun abdi mah ngadoakan nu mere bungkul aya nu teu mere orea yang miskin jangan bersedih aya keneh ya oh didoakeun deh engke urang ange Al-Fatihahnya yang kaya jangan lah nang buat nepi ka jeung pepetek nah ibu aduh amungan 2000 amungan oream yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga yang miskin jangan eta panjul yang miskin jangan bersedih yang kaya jangan berbangga yang kaya janganlah bangga derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya oh can ngadoakeun sing sehat nah cenah ika Pak Haji panjang gede nah ari ka Bapak sing sehat 50 darwe ku jelema nu kotor hate mah rada gelo ustaz teh doa di jualan teu apaleun konsep heureuy sia teh mah Pak Roma Irama mah berdakwah sambil bernyanyi apaan Bapak ge oh sok berdakwah sambil bernyanyi bahkan orang NU mah dakwana kadang-kadang make budaya mana bukti ibu nini pasti apal keneh kana nada kieu wujud kidamba embong pak dumpa dumpa embak bomba bomba embomba bomba bomba embomba bomba bomba embak bang bomba bomba emak tum lumplak dumplak empak tumpak eda embomba dumpak dumda emak dumpak dumba embang bomba embomba bomba dumba embomba bomba dumba embang bomba embang bomba panungan ku Bapak berhasilna orang NU nepi ka apaleun keneh ini menang teh nyanyi apek bae teuing
Dan nu teu meunang mah pahili. Bapak resep dangdut pek ngan ulah dihilikeun jeung adan. Banyak ya adan juga dangdut. Hayalah salat. Wah, eta mah adan nu gelo eta. Geus lamun aya di dieu aya nu adan kitu tong diange deui ku masjid entong. Ti omongeun adan kitu. Urang dieu urang Pangalengan budaya Sunda lamun aya panganten sok aya sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran asep tinekanan bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja ngaran-ngaran di sarung pasti teu mawa dompet pasian namut heula lah bagja menang nyawerna ja panganten pek bae tong disalahkeun da eta mah papatangan ku hariring lain nu kuring haleuang lain nu urang hariring tinu maha wening haleuang tinu maha murbehing alam moal mampuh tanpa ku Allah dimampuhkeun kitu we tah nu teu meunang mah pahili jeung Fatihah deureg bapak ngimaman ai Fatihah juga sawer makanya ini tukang 60 jelema Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin da kumaha amina coba nu teu meunang mah pahili matak urang Sunda boga ilmu tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran geura cicing dina tugas masih beres da kuring mah pakaian kieu teh ngahaja nah ngarah deukeut jeung preman pan dari jelema mah geus pakaian kieu mah pasti we teh preman teh aduh deukeut coba lamun kuring dijubah cantang tuh preman deukeut jadi ieu mah hanya sebatas metode atuna teh di kopiah tenang ge geus daekeun mun meter dipake ayo geus daekeun da ibu ge tara pangaosan geuning geus daek mah ieu datang sorangan teu kudu titah batur jalma mah boga waktu masing matak wal asri demi waktu cek Allah teh heuh manusia mah geus boga waktuna Pak Haji baheula tanya da sangsara heula ayeuna we waktuna beunghar teh Pak Haji baheula mah ngeclok ge tara di bere ngeclok ka tetangga tara mere eukeur modal tara mere aduh boga hutang 100.000 ditagih nepi ka isuk sore pagetos sugan baheula mah ayeuna geus beunghar tah wayana Pak Haji ulah dendaman teangan anu baheula dieclokan teu mere bere duit ku Pak Haji ngan harebosan lebok dan nagarhana ge teu kieu heula teu jug kieu dan nagarhana teh demi Allah teu ujug-ujug viral henteu ibu prosesna panjang dihina heula diledek heula dituding heula dipitnah heula sabar jeung kuat tah bisa jadi kieu teh ladang tina kasabaran diledek batur dihina batur tapi keur jelema nu sok ngaledek da teu maju-maju hirup jadi nalika urang ngahina batur sebenarnya keur ngahinakeun dirina nalika urang nuding batur keur nuding dirina tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong mitnah mun mung dipitnah hiji waktu ibu dihina batur hampura tong nyalahkeun nu ngahina balikeun kana abah ibu boa-boa bibir ibu pernah ngahina batur supaya silih rasakeun dina hinaan weh itu keprok jigana rada pengalaman ya Pak Haji teh lain kieu bareta teh ibu sok aya sudah percaya da abdi teh kudu lobangan dongeng atuh ditempetin nyawerna ge atuh da baheula mah aya pisaramah kieu boro-boro nyawer 20 100 opat moal ibu teu boga pan ayeuna geus boga gebro tah teh malah rek euy heula nyokot deui teh alah ampun heupeula nepi ka dieu nya ieu teh ban bab muludan can asup kana babulung kalau geus lila aing ngomong teh terus setengah 11 naik ke jam 8 alah geus jam setengah sih bab muludan anak acan heug atuh heug aya muludan teh naon ibu mi eling kalahiran Kangjeng bener teh mi eling kalahiran Nabi mi eling kalahiran Kangjeng pertanyaan nanti eling-eling gitu mi eling kalahiran Kangjeng Nabi piraku teh eling-eling budak ieu ge anu disarimut geus apaleun mealing kalahiran Nabi mah tanggal 12 Rabiul Awal poe Senen tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah tak eta mealing kalahiran
Dan nu hese mah lain me eling kalahiran, nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun. Nabi lahir ke alam dunia maka Nabi ngalahirkeun naon Nabi nepi ka Islam nepi ka pangalengan teh lalajo akhlak Nabi. Tah Nabi teh sabada Nabi lahir ka dunia maka lahirlah akhlak Nabi nu sanyana sehingga urang kabita ku Islam teh lalajo junjunan urang akhlakna. Bener? Innamal buistu liutamima makarimal akhlak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tak enak ya muludan berat. Mealing kelahiran Nabi, ayo Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, poe Senin tahun gajah, ibuna Siti Aminah, Ramana Sayyid Abdullah, 12 Rabiul Awal, eta teh sinyal ti Allah. Kunaon Nabi lahir tanggal 12? Kunaon nana gerhana? Henteu nono gorhono. Teu nini girhini. Nah teu tatang, teu udin, betnana gerhana. Sabab kolot kuring ngalahirkeun kuring keur waktu gerhana, matak dibere ngaran ku kolot nana gerhana, berarti nana gerhana teh sinyal kelahiran, berarti kuring lahir keur waktu gerhana, matak geus tong loba kepo. Nah gerhana keur waktu gerhana bulan, matak sakieu mah lumayan bersih. Coba lamun gerhana panon poe tutung tah. Pan ibu ge kronologisna ngaran Neni pasti Senin, ngaran Asa pasti Salasa, ngaran Ako pasti Rebo, ngaran Iis pasti Kemis, ngaran Aah pasti Jumaah, Asa Rebo jeung Jumaah, Asa Bo jeung Jumaah Arboah. Nabi Muhammad lahir tanggal 12, ieu teh sinyal Pak. Sinyal ti Allah sabab Nabi dibahanan 12 huruf. Naon eta 12 huruf teh? La ilaha illallah. Taroskeun Pak KMUI lakinu mautakum an la ilaha illallah. Hitung hurufna la ilaha illallah, hurufna teh ternyata 12. Muhammadur Rasulullah hurufna ge 12. Paingan cekolot baheula urang pangalengan kadejang hirup teh sing baleg, lamun maneh teu baleg cilaka. Tuh. Henteu cilaka 16 dah. Teu cilaka 12 we. Atuh naon dina alapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aya ilmu tauhid di jerona. Palebah mana ilmu tauhidna? Manusia asup kana Islam kudu iman, kudu Islam, kudu ihsan. Iman, Islam, ihsan. Rukun iman seberiji. Rukun Islam hijikeun 5 jeung genep. Rukun ihsan hiji anta budallahu ka annaka tarhu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Rukun ihsan hiji iman, Islam, ihsan. 5 jeung genep 11 tambah hiji tuh nu di tukang oh eta teh nya nepi ka karek oh etanya 12 bener. Nabi lahir tanggal 12 modal nage la ilaha illallah ternyata 12 Muhammadur Rasulullah ge 12 maka jalma asup kana Islam hiji ikrarun bil lisan, 2 amalun bil arkan. Pek baca ku caritaan, pek pigawe ku perbuatan. Matak jelema nu geus bersahadat gerak kalakuan alus era ku sahadat sorangan. Monya aya bersahadat pedet sabab Nabi teu ngajarkeun pedet. Kunaon atuh Nabi ngajarkeun 2 kalimat syahadat teh? Tah Nabi ngajarkeun 2 kalimat syahadat teh ku akhlak. Urang lalajoan atuh akhlak Nabi yuk. Nabi indit ke masjid di tengah jalan anu nyepok ku tai onta wur tai onta ka Nabi. Nabi wangsul deui ka rompokna ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul naha uih deui?" Ceuk Nabi, "Aya nu nyeblok." Kunaon? Ku tai onta. Kumaha ceuk Siti Khadijah? "Ibak deui we." Teu geundeuh teu maleukbeuk eta hate Kangjeng Nabi jeung hate istrina. Coba lamun pasalaki ibu. Naha balik deui teu ka masjid, aya nu nyeblok. Kusaha? Ku si RT. Kumaha ceuk ibu? Tah bedog kadek RT kitu mah. Geus pibahayaeun pa urang. Matak paingan ka urang moal nyeblok da pamajikan ngamuk wae. Ibak deui ya Rasul. Ibak deui init deui di seblok keneh. Ibak deui di init seblok keneh. 3 balikan di seblok wae. Ka 4 balikan Nabi init deui. Culang cileung. Nah ka mana nu nyeblok? Nepi ka ditungguan. Datang ke masjid, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul naha telat?" Jawabannya simpel, sumuhun telat. Coba bapak, lamun ditanya ku DKM, nah kamari telat, da moal 7 gujrut atuh, ayo nyeblok euy. Kusaha ku RT euy. Jeung RW sekalian. Kumaha ceuk DKM, serang euy, gelut teh di jalan. Dan nafsu urang mah pan. Bener? Nabi ini teh dekul, Nabi ngaimaman salat, sabada ngaimaman salat Abu Bakar ngaharewos, "Ya Rasul, aya nu udur." Saha? Itu bumi nak ternyata nu nyeblok Nabi. Kumaha ceuk Nabi? Urang longo.
Balikan ka salaki ibu dibejaan ku tetangga, euy nu nyeblok salaki maneh gering da moal teu ipongan jeung ibuna atuh. Lebok dorakati aing teh. Matakna ulah kumaha wani panglewangan gitu. Legedet pan dia diacungkeun ku Nabi teh saha di antara urang nu boga duit leuwih Utsman Umar jeung Ali ngacung abdi ya Rasul gaduh artos anu leuwih kadiekeun bade naon urang ngalongok jelema gering kafir Pak deuk dilongok kabayang teu coba umat Islam boro-boro kafir Islam sorangan ditara dilongok aja nepi ka modar teh eta ledang muludan teh aduh keuheuh cek aya kaneh keun sapareumna weh tenang ngalongok itu tepan ngagebeg Pak Nabi jeung ngabring jeung sahabat itu ngagebeg ngadeg-deg kumaha ceuk Nabi jempe anjeun sahabat kami teu apal di naon-naon ditutupan rahasiana padahal kafir Pak coba umat Islam ayeuna nyokelan kana rahasia batur Nabi sok haye kepo wae eta nenegerhana nu can kawin teh naon maksud teh abong manehna geus boga dua urang acan teh otak paling sebal lamun ka uleman bapak-bapak nutur-nutur sing teh ka panganten pan sok ngadoakeun abdi teh nya sing sakinah mawadah warohmah kumaha ceuk bapak eta lain kitu wae cenah iraha deuk nyusul genok hate hayang ngonyok tah ngan kuring sadar kuring teh ajengan ceuk batur sok ceramah era lamun kudu gelut jeung aki-aki ngan Allah mang jawabkeun isukna aya nu maot keur dikubur aki-aki eta datang bah iraha deuk nyusul ngamuk tah sia eta aing ngaheureuyan batur daek pala badi heureuyan punung maneh mental teh tempe teh wa ana mah jeung mamawa batur loba segala tak lamun diri sorangan abdi kitu nu kitu teh ieu mah loba tanu kitu berarti loba mah geus kasigeung tak urang-urang teh nah ari bapak pangajian teh jadi ngagibah wae wah ieu mah jamaah nu pangdorakana ieu jiga nama Pokoknya loba cenah tat nu kitu teh. Aing ngaran loba mah geus mawa umumnya. Coba lamun kieu abdi nu kitu teh mawa sorangan, ieu mah loba. Ibu ge kudu kasihkeun disebut loba atuh. Tak isuk tanyakeun saha sok omongkeun saha kitu teh sih. Cek si bapak aing mah kaduh ngomong eleh wae cenah. Ku Nabi teh diasongan artos. Kumaha ceuk Nabi sabaraha poe anjeun gering? 3 poe. Beak ka dokter sabaraha 300 kumaha ceuk Nabi kuring jeung para sahabat ngalongok ka dieu teh deuk nyangakeun duit bikeun duit teh 300.000 heuh ieu mah bahasa urang tak alak Nabi teh nepi ka dinya ngan ieu mah ku kuring dibubuhkeun bere 300 pan ngadeg-deg itu teh mana nu karasa ieu ya Rasul langsung didoakeun doa panyakitna dicagerkeun ku Allah lewat doa Nabi hatena ngeunah dicagerkeun ku duit Nabi tah ari ieu nu perlu gering kitu. Da jiga nama atuh kieu Pak, di urang mana penuh gering teh kieu. Bapak saha nami? Padana. Oh. Artos. Oh, jadi padana. Palingan ngomong artos. Nah, atuh merengan 50. Pandana beda jeung Pak Haji Dadang langsung langkung naonna ana adek mere mah tong mikiran nu langkung padana udur RT datang ke padana padan naon euy panu gering ibu manya teuras nu gering mah kitu naon euy bejana balik pangaosan gering pan keur ngalogikakeun gering geus ka dokter geus beak sabaraha teh ka dokter Dedi teh 500 kumaha ceuk nu nempo sing kuat sing sabar heukeun bae cirina di aku umat Nabi Muhammad nempo teh nempo we padan yuk assalamualaikum kuring mah sadar ieu hatena bakal kieu babangok Nabi mah mere duit jeung ngadoakeun tah urang mah karek bisa ngadoakeun can bisa jeung merena didoakeun tuluy ai gering ongkoh biaya ka rumah sakit gede deuk saha nu nebusna coba tebus biaya rumah sakitna kakara doakeun babari cageurna
Gitu atuh contoh Nabi. Akhirnya teh kumaha cek padana? Hayang teh karasaeun ku bebongok si RT dah. Nah ada balik ti padana gebru RT gulabu. Kering atuh ingkleuk. Padana jeredeg jug jaregjeg dendam pan. Hayang nempo itu dah hayang panas. RT naon padan? Bejana maneh gering balik ti urang teh. Sabaraha poe? 3 poe. Beak sabaraha ka dokter Dedi? 500. Da pidatona hampir mirip. Sing kuat, sing sabar, heukeun bae penyakit mah cirina di aku umat Muhammad. Heuh nempo teh nempo we RT. Yu assalamualaikum. Kumaha ceuk padana? Lemong. Itu dendam. Tungguan 2 minggu calager duanana gelut tadi sawah. Nabi mah nempo nu gering teh nanya heula mere tuluy ngadoa. Urang mah nempo nu gering teh ngadoa cadu mere. Ya. Hiji tah akhlak Nabi nu moal katurutan. Cing atuh nu kadua nepi ka sahadat teh nepi. Nabi deuk wangsul ieu jelema teh pan kafir Pak. Nyeblok Nabi geuleuh ka Nabi ngoronang, ya Rasulullah aya naon anjeun? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyurucut cai panona ngagabruk ka Kangjeng Nabi asup Islam, sadar kana dosa jeung doraka tapi Nabi teu dendam. Keren Nabi mawa sahadat teh keren. Coba urang mawa sahadat pi amakeun batur urang. Begitu ngomongna sebelum bentor atau fanatik ka batur teh. Jelema nu fanatik mah ibarat mawa bal dialungkeun kana temok cantang tu acur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Kade Pak ulah sok kitu, urang bisa salat ari anak dijamin bisa salat. Anak bisa salat ari incu bisa salat. Incu dijamin bisa salat ari buyut. Buyut bisa salat ari jangawareng. Jangawareng bisa salat ai kakait cibur. Kakait cibur bisa salat ai kakait katel. 7 turunan urang teh matak tong lalajo turunan batur da boga tanggung jawabna. Turunan urang lalajoan mah hanas nyalahkeun batur ternyata incuna sorangan leuwih gelo batan batur. Kumaha cek batur? Hakan tah. Waduh. Kumaha sok mere komentar deui atuh Saiful Jamil. Pan anu sok komentar mah Saiful Jamil. Matak tong lalajo kasalahan batur urang bener sote. Anak urang mah cantang tuh. Anak urang bener cantang tuh incu. Incu urang bener cantang tuh buyut. Buyut bener cantang tuh udeg-udeg. Udeg-udeg bener cantang tuh kakait siwur. Matak geus samet ayeuna tong lalajo kasalahan batur besi kasalahan nepa ka awak urang. Hiji tah akhlak Nabi teh nu moal katurutan. Heuh moal katurutannya. Atuh naon atuh ladang muludan teh? Nu untung teh ukur urang wungkul. Nya abdi mah ladang muludan untung mah. Balik depan eta tuh. Nu paling power ieu teh jamaah isuk ditanya ti mana peuting pangaosan sanu ceramahna negarana kumaha kitu we rame geus matak cik Bapak MUI ge ulah ukur seurina amalna anu bangga teh nya cing atuh nu kadua akhlak Nabi nu kadua hayang nyaho ieu. Di juru kota Mekah aya jelema lolong bari Yahudi pagaweanana ngaledek Nabi tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut ci Muhammad jelema gelo lamun aya di pangalengan jelema kitu tah nana gerhana jadi komandan perang ieu jeung aing naha ngahina ka junjunan kuring wani paeh nana gerhana lamun aya jelema ngaledek Kangjeng Nabi saking kukehe baheula aya Pak ngomong we ngobrol tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo Nabi nyamperkeun nu pertanyaan Nabi lapar anjeun alah nepi ka teu diprediksi ku bapaknya panya urang kitu Nabi nyamperkeun rek nonyok ieu mah lapar kumaha ngomongna nya heueuh atuh lapar ku siweul nyokot roti ieu kuring boga roti bisi anjeun lapar dihuapan Pak wal eta kanu ngaledek ngahuapan geus dihuapan si itu ngocobrot deui anjeun teh pemuda alus ngan wayahna tong deukeut jeung Muhammad teh jelema gelo Muhammad teh jelema teu ceureuh Muhammad teh tukang sihir teu lemek teu nyarek Kangjeng Nabi isukna nyamperkeun deui lapar isukna nyamperkeun deui tah kuring nanya ka dieu tah ieu teh ladang muludan aya muludan teh me eling lahirna Nabi jeung nu dilahirkeun ku Nabi nyatana akhlak mun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal alus ladang muludan teh alus teu neurak-neurak geuning eta tah euna bapak heuh teu napa cingan hayangnya padana urang tanya bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak si kumis jiga lele pan aing ngahina mah heupan ngahina mah beaknya si kumis jiga lele tah bapak mere ka tatangga ngahina padana deuk mere deui moal
tuh moal buat barinya motor jebut moal. Padahal ieu teh muludan. Nabi Muhammad mah dihina, dicaci, dimaki kanu lapar teu reh mere, isukna mere deui, isukna mere deui, isukna mere deui. Akhirna Nabi ngantunkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Abu Bakar tampil Aisyah, naon nu dipigawe ku junjunan kuring waktu subuh. Sok masihan tuang ka saha? Ka Yahudi anu lolong. Anu sok ngaledek junjunan kuring sumuhun. Ceurik Pak Abu Bakar. Hate moal katurutan junjunan kami. Kapan kurang mau keturutan hati gitu. Ku Abu Bakar dicokot rotina. Si itu kan ngocobrot wae. Tong deket jeung Muhammad jelema gelo. Tong deket jeung Muhammad jelema gelo. Eta roti dikieu tah ku Abu Bakar saking kuheuh. Dilalapkeun kana bahamna. Tong deket jeung Muhammad. Palebah Muhammad pan calangap, lep roti lap. Atuh pugus eta. Saha ieu? Cek Abu Bakar, kuring Abu Bakar. Nah, ada nu biasa malain kieu. Kumaha kitu nu biasa ditatap diusap ditanya lapar jeung henteu lamun lapar di babalan lamun teu lapar di dagoan heula sabarna luar biasa anu biasa nah ari ieu janji geblus kana baham atuh aing teh ongkek kumaha cek Abu Bakar hampura kuring mah lain eta lain nu biasa kuring mah Abu Bakar itu nanya saha atuh Abu Bakar nu biasa karek ngupingkeun nama Muhammad nyuuh harita keneh nah mah jeung nyuuh ingat lalakon dosa dihina na Muhammad dicaci na Nabi Muhammad tapi Nabi teu dendam maot Nabi ku Abu Bakar diomongkeun yen nu barang bere anjeun teh Muhammad ayeuna geus eueuh ti alam dunya nyurucut cai panon geus nyurucut cai panon kitu nangkep ka Abu Bakar ya Abu Bakar anterkeun kuring ka kuburan Kangjeng Nabi deuk naon bebongok maneh deuk ngahina deui moal Abu Bakar demi Allah moal deuk asup Islam ayeuna keneh sahadat nepi ka jelema kafir bolongkotan bari ngahelek kunaon eta ku akhlak Nabi tara lawanan paingan urang pidato tara didenge batur da ngaledek wae atuh leuing mah teuing jago pidato Nabi mah jago contoh urang mah karek alus pidato ngan goreng mere wayahna kudu ditarimakeun ku sararea kuring genan gerhana karek di dinya tah makom pinter pidato ngan anggang contoh katurutan moal poin nu kadua geus berat deui wae sing atuh nu katilu nu terakhir terenggusan lain abdi nu tos teu betah sok bapak mah betah mah pek jadi sajam deui berarti hayang nepikeun 12 nya sok ada moal nyarek sok padana nepikeun 12 urang mah ibu urang barali ke keunaan teh senang nagok nepi ka jam 2 hepek we terserah pek moal aya nu nyarek hayang nepi ka jam 2 peuting kieu we tuluy sok tah urang son beresan urang arwih keuneu antep cenah nagok bongan eceuk diri na oh cenah sajam deui nepi 12 hepek moal anu nyarek pek ai betah mah pek da datang ka imah ge pemajikan bakal ngamuk naon tadi matak mending di dinya we tuluy apan akhlak Nabi teh sampurna hulu kuhul Quran akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran eta mah bagian kecil bagian kecil nalika Kangjeng Nabi ceramah di Thaif nu aya ngadon di Baledogan ngucur darah tina pangambung soek keningna potong waosna nyurucud tina mastakana darah ngalir ka hadap dihalangan ku sorbana set baseuh eta sorban nyak celakan deui ampir antal kana taneuh dihalangan ku nyak celak deui tina senal eta darah dihalangan deui ku kaos kakina nyak celak deui dihalangan ku panangana nyak celak deui dihalangan ku lahunanan Abu Bakar gogodeg ya Rasul kunaon eta darah bet dihalangan malaikat ka kuring harewos kumaha eusi harewosna lamun darah Muhammad netes kana tanah Thaif maka harita keneh laut siap bahe tsunami ngaranna angin siap badag lilimungan badag gedena bahkan gunung siap betuna dunya siap hancurna saking ku teu ridho kakasih Allah diledek jeung dihina nah hama jeung dihalangan kuring teu ridho lamun urang Thaif hancur encan Islam nana gerhana ya aduh aya ngebaledog misalna pemuda dog hiuk soek lol Pak MUI cek MUI kieu dek dikumahakeun tad mangkeluk seperti kieu da cek urang kadek MUI kagok jelema gelo gitu mah urang datang ke ngode baledog tuh jadi begelut
Nabi mah netes darah kana taneuh nepi ka ulah naha lamun sampai ka Muhammad darah anjeun netes kana taneuh Taif poe ayeuna laut bakal bahe tsunami ngaranna bumi empa diingeung-ingeung bahkan angin badag-badag lilimbungan bedituna gunung bitu dunya ge hayangeun kiamat naha nempok kakasih Allah dihina jeung dicaci tuh dunya wae mikanya kahartos coba sanggup teu hate urang nepi ka dinya karek amplop leutik ge ceramah jug sakedeung urang mah teh eta ceramah dituker-tuker jeung amplop lieur jeung eusina atuh lieur 3 poin kapigawe moal boro-boro hiji 2 3 Nabi teh hulukul Quran akhlak Nabi akhlak Quran ieu mah 3 bagian kecil saha nu geus sanggup saha nu geus mampu hate mana nu bisa nyusul hatena Kangjeng Nabi sok ngararaku matak urang ulah asapang Islamna ulah asapang hebatna ulah asapang alusna diukur ku akhlak Nabi mana urang nu sanyana jauh keneh tanah ka langitna urang nuturkeun Nabi tapi Nabi teu punung engke di akhirat ummati 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 Nabi geus cicing di surga gegeroan ka umatna ka Allah minta widi Gusti turunkeun abdi ti surga deuk naon Muhammad ummati ummati riweuh Nabi neangan umatna bari umatna teh keur ngap-ngapan dina neraka umatna teh keur lieur umatna teh keur disiksa nepi ka aya nu ngacung ya Rasul abdi umat anjeun kumaha ceuk Nabi nyaan anjeun teh umat kami naon buktina asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cek malaikat tanya salat zakatna salat teu henteu eta mah jeung padana tuh ai syahadat keur ai salat henteu nepi ka Nabi sujud Pak sujud ya ya Allah dosa umat kami gede na luar biasa tapi aya kanyaah anjeun anu leuwih gede tibatan dosa umat kami ternyata urang teh dibelaan ku saha ku Kangjeng Nabi bener Bu salat nu mana nu bisa ngasupkeun surga husu ge hese maca Quran nu mana nu ngasupkeun surga kana HP mah 2 jam nepi ka belel panon 5 menit diajak yasinan heuai wae sok ngaku sok tuluy ngaku surga na mana surga teh di Garut lalajo dangdut ti jam 7 nepi ke jam 5 nagog jelema aduh eta da lagu Ade Astrid gala-gala mau ngalagu teh rarayang teuing gala-gala aduh di jam 7 sampai 10 coba diajak yasin 5 menit tah ieu ge geus gede salah itu pengajian na gerhana bong jelema teh loba pengajian ustaz setempat 10 api-api ngompol 2 api-api jajan hiji dengekeun jeung henteu nah di besok saralah ngahargaan teh lain kudu ngahargaan ustaz jauh hargaan mah ustaz nu deukeut ibu maot ditahlilan ku saha kudu deukeut ibu gering didoakeun ku saha galingging panas tiris ibu dibawa ke rumah sakit kusaha nah atuh nu deukeut tara dihargaan bet ngahargaan nu jauh kuring mah jauh urang loga uih we juga atuh meuni budak keur ngopi bae uih cenah uih budak keur betah keur ngopi diajak uih cenah uih kuat kadenge pisan atuh da ku ceuli uih juga tuh teuing ceuli teh ku rowengeun ku sebab hayang we dede hayang we teh henteu eta geuning nenekna nu hayangeun mah meureun eta budak mun ditanya dede bener hayang we tuh we cenah teh duaan dia ampun kula bapika seurieun di pangalengan malah ceramah teh aing merek punung tuh bener Bu bener naon ari ibu bener Nabi teh akhlakna hulu kuhul Quran akhlak Nabi akhlak ari urang Quran nu mana nu aya na akhlak urang 30 juz Kangjeng Nabi kaamalkeun juz nu mana nu kaamalkeun ku urang Fatihah teh Pak ti bismillah nepi ka waladolin ayat nu mana nu kaamalkeun boro-boro mah Fatihah 7 ayat bahkan bi wae teu kapigawe bi teh ku irodat Allah ku takdir Allah ku izin Allah mana nu geus mampu diri urang nyarenkeun ka Allah sebenarnya kadang-kadang urang pinter asa pinter urang daek asa daek urang alus asa alus di mana bi na pan bi teh ku kudrat irodatna Allah berarti urang tong ngaku urang nu pinterna tapi ku Allah urang dipinterkeunana sehingga kapinteran dipake ibadah ka Allah da ku Gusti Allah kahartos ya ngaran ka hartos banyak geusane cirina ceramah alus atuh
mata kahartian oge aya di dia aya pada DKM masjid ieu tak mana pada DKM Pak Pak Asep dek mere duit moal dibawa leam ke DKM we dipikeun lain kuat bentes nyebut alhamdulillah teu hayang ngitung sieun teu ridho 500 mangga entong duh rada ngadeg-deg ieu Allah dihitung bro sok atuh dibantuan opat eta nu 50 jeung 50 atuh ari ngitung duit gede nu gede jeung nu gede nu leutik wah ieu biasa ngitung duit 2000-an teh kieu yeuh 500 genep ratus nu 5000-an teh jeung 50 genep setengah tah peker kas masjid pada DKM nya nu capek abdi itu teh nu ripuh abdi nu ngocobrot abdi duh nu untung mah DKM ngan aya nu dosa gede saha nu suudon kieu ye nu suudon teh nyanyi disawer marukanana urang moal dibikeun ka DKM lebok tah matakna ulah suudon nyimpulkeun perkara udah nu katempo nyimpulkeun perkara ulah nu kadenge awas ending akhir urang teu nyaho talung keneh jelema salah tungtungna bener daripada ti awal bener tungtungna jadi salah well aduh buat lila ngitung duit 5.000-an mah nya 720 sok atuh ditambahan aduh lain babageurna erana Allah 50 ya 725 mun ditambahan 100 jadi 825 mun ditambahan deui 100 teh jadi 825 urang teh hayang jejeg jadi 1 juta maksudna teh atuh umanya kurang kabeh 725 75 deui tah tah ieu aya tuh Allah bener euy aduh 825 namanya teh tambahan 50 jadi 1 juta 25 teu pas keneh cing hayang nyuyung ieu pas teu 7 genep 7 8 salapan 25 ya 30 jadi 1 juta tan nu 5.000 teh lah di dieu pan karek 1 juta eta 5.000 leuwih pan 25 tah tenang abdi mah geus peuting kieu kana bab duit mah abdi mah tah eta 1 juta 1 juta 100 teh tah ieu 1 2 3 4 5 genep 7 8 salapan 10 1.200.000 1 2 3 4 5 alah 5.000 deui kagok atuh aduh toh yo aya cenah aya 5.000 pasnya tah geus da abdi pokona hayang nu pas-pas wae abdi mah tah jadi we 1 juta 200 tuh 1 juta 300 aduh ari ibu-ibu tadi nu qosidah bebeunangan kieu teh goreng ngolo teh tah lamun abdi mah hade ngolo matak Pak Haji ka olo padana ka olo aduh tapi urang ge jadi ka olo ku DKM da kuring sadar atuh urang teh ka masjid ieu teu ngalongok atuh nyumbang-nyumbang ku duit batur teu jadi masalah da ieu mah sakadar jembatannya Bu dalam mun abdi teu kikian mah cantang tuh tukang mere dia teh pan ari kikian mah tuh Pak Haji mere padana mere nu pengker mere atuh abdi ge kabawakeun aduh aing mah euy mere ta eta teh ending terakhir Nabi Muhammad berceramah di bere doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi hayang anjeun hayang kop rizki maneh milikuri
rizki maneh milik kuring. Ai milik mah anu dipimilik, ai rizki mah geus cicing di akhirat. Nu dibikeun ka batur teh eta teh rizki urang anu keur ceungceuman cengcelengan di akhirat. Tah itu rizki. Ai milik mah nu dipiboga can dibikeun ka akhirat. Tah ibu teh boga milik ngan can disumangkeun. Isuk atuh teuneun di akhiratnya ngarah jadi rizki. Tah dibere doma dipenta nepi ka dibikeun. Ayeuna nanagerana pan mungkin beres ceramah teh bakal diberi amplopnya. Pegat ku ibu belah ditunya pegat deku padana ge pegat tah padana megat di ditu abdi rek jalan ka ditu tuh makam tah dipegat deui di makam abdi rek ka dieu tah malibiran ka tukang dipegat deui ti dieu jigana rek monok nepi ka subuh di dieu hoream daripada lapur duit saha eta nanagerana hari nabi mah dibere doma dipenta dibikeun nanagerana dibere amplop geus tong make jeung megat moal dibikeun sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggal anu dipamrih hampura anu katedak luhur saur teka ukur sabda anu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria labana kasalamatan lawang kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka Ustadz Nana Gerhana mudah-mudahan naon rupi anu parantos dikedalkeun ka urang sadaya mudah-mudahan cing ngajantenkeun barokah atanapi jadimiah ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ka wargi-wargi sadaya dina ieu saat aya doa anu kita can dikedakeun mangga nyangakeun bae ka Pak ka Nyang mangga hatur nuhun. Dan Bos Tada. Mangga. Jadi canak we. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin bil awalin wal akhirin wassallim wardallahu tabarakallahu wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan mimma yuqafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim adimi sultanik subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma azirna minan nar ya mujibu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfauna min indaka la darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min zamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkeun nuhun Pak Ustaz. Panjang Amin. Atur nuhun.